tuturkeun heula ayeuna mah ulah dijieun masalah sanajan ieu hate ngarasakeun teu geunah. Urang kudu diajar ngarendah supaya di akhir bisa ngarubah kayaan jadi malik teu ngeunah. Tuturkeun alur carita anu kumarena dibawa, arek dikitu dikieu oge tarima. Tungguan waktu anu pernah jangan rubah eta masalah jadi rasa kasusah. Ari geus waktu nama segala kanyeri anu dirasakeun bakalan balik nyamperkeun. Kusebab yang rasa teu ngeunah anu kubatur dilakukeun ka urang, awal akhir oge bakalan terubang. Dirasa mah hayang dendam, dirasa mah